Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam dilimpahkeun ka baginda urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng teu hilap ka para sahabat-sahabatna. Napangkeun wastapun Almanda Rizkita Nur Sugandi sareng rekan abdi Hilyatul Aulia. Nuku abdi dipika hormat Bapak Kepala Sakola MTS Persis Tarogong sareng asatiz-asatizah anu parantos hadir di acara pangenalan Sakola MTS Persis Tarogong. Langsung wae urang dugi kasusunan acarana. Nu kahiji aya bubuka, kadua maca ayat suci Al-Qur'an, katilu biantara kapala sakola, kaopat biantara pembina RG, kalima biantara pembina UG, kagenep panampil karate, 7 panampilan taekwondo, 8 panampilan pramuka, 8 panampilan sajak, 10 panampilan marching band, 11 panampilan silat, 12 panutupan. Kangge nyingkatkeun waktos, langsung wae dibuka acara ieu ku bacaan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin musim kuring dipika hormat, langsung wae kasusunan acara nu kadua nyaeta maca ayat suci Al-Qur'an ku Ananda Ambarkasih. Mangga dihaturanan kangge maca ayat suci Al-Qur'an. Ngahaturkeun nuhun ka Ambarkasih anu parantos maca ayat suci Al-Qur'an. Mugia anu parantos dibaca janten syafaat ka urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Acara nu katilu salajengna ka Bapak Kepala Sakola MTS Persis Tarogong Ustad Isep Saepudin kangge masihan sambutanana. Ngahaturkeun nuhun ka Ustad Isep atos maparkeun sambutanana. Acara nu kaopat salajengna ka pembina RG Ustad Usamah kangge masihan sambutanana. Ngahaturkeun nuhun ka Ustad Usamah atos maparkeun sambutanana. Acara nu kalima salajengna ka pembina UG Ustazah Elis kangge masihan sambutanana. Ngahaturkeun nuhun ka Ustazah Elis atos mapakeun sambutanana. Acara nu kagenep salajengna kanggo panampilan 3 grup ekskul karate di atos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka grup ekstrakurikuler karate kanggo panampilanana. Acara nu katujuh salajengna kanggo panampilan 3 grup ekskul taekwondo di antos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka grup eskul taekwondo kangge panampilanana. Acara nu kadalapan salajengna kanggo panampilan 3 grup eskul pramuka di antos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka grup eskul pramuka kanggo panampilanana. Acara nu kasalapan salajengna kanggo panampilan sajak ku Ananda Fakhira di antos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka Ananda Fakhira kanggo panampilanana. Acara nu ka-10 salajengna kanggo panampilan 3 grup ekskul marching band di antos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka grup ekskul marching band kanggo panampilanana. Acara nu ka-11 salajengna kanggo panampilan 3 grup ekskul silat di antos di panggung. Ngahaturkeun nuhun ka grup ekskul silat. Acara nu ka-12 panutupan. Alhamdulillah acara wirehna urang parantos tiasa ngalaksanakeun ieu acara kalayan lancar. Mung sakitu dipika hatur hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.